urangkeun nami abdi Abdul Fakor di kelas 10-12. Balik deui sareng abdi dina acara Posronda atau podcast generasi anom Sumanda. Jadi ya narasumber di kelas 10-12 coba urang taroskeun namina saha. Tepangkeun nami abdi Bayu Ardiansyah di kelas 10-12. Oke Bayu, karena Bayu cenah. Naon eusi baba dua wasan aki sayang hawu. Misahkeun kapahlawanan aki sayang hawu. Panglima Sumedang anu sakti tur Satya. Anjeunna ngahadang serangan pasukan Cirebon. Tapi sabab salah paham jeung pangeran, anjeunna kacewa jeung tuluy ninggalkeun pangabdianana. Oke Bayu. 2. Naon eusi Talaga Warna? Eusi ti Talaga Warna teh ngisahkeun raja anu sareng ratu anu gaduh putri anu kacida sombongna jeung dorhaka. Nu katilu kumaha galurna? Galur ti duanana carita eta teh duanana maju. Nu kaopat kumaha temana? Tema ti aki sayang hawu, temana kawani wanter sareng kapercayaan. 5. Ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng nyaeta ciri kahiji caritana fiksi atanapi teu nyata rekaan. 6. Ciri-ciri babat. Ciri-ciri babat nyaeta caritana nyaritakeun carita sejarah atanapi historio. 7. Bedana dongeng jeung babat naon? Bedana babat sareng dongeng nyaeta bedana babat mah ngisahkeun carita sejarah atanapi historio. Beda lamun dongeng nyatana caritana fiksi atanapi rekaan teu nyata. Sekian podcast Abdul Fakor jeung Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.